tugas rumah tangga, urus rumah tangga sabenerna mah urusan rumah tangga teh boga tugas asli teh eta kewajiban laki gegero teh kuduna lalaki kewajiban lalaki naon yeusehan kewajiban lalaki masak kewajiban lalaki kabeh nu aya dina rumah tangga teh kewajiban lalaki kade tanggung jawab lalaki kade awewe mah cukup dengan hiji awewe mah ngabdi ka salaki lamun cek salakina neng nyangu neng nyeselan ngadenya ada teh kudu nama langsung ke mana bu? Hah? Kacai? Hah? Abi mah tong dibawa kadinya betul talai tanah Abi ngadenya ada ya ngadenge ada teh kudu buru-buru kemana yuk? Saya kemana yuk? Iya ke masjid di wudu lu bener mah kemana heula? Kacai bu atas gimana lah itu dicain bener tapi dicainnya kacai dulu ya abdas bebersih terus abdas terus bu sholat cai keluar heula dicai duluy ke masjid amun ka masjid teh mah amun ibu-ibu meureun di imah langsung ngampar sajadah dulu sholat bener katanya naheun kitu teh lamun teu apa tapi kan mesti dielingan mah mun jauh sakasana ieu di pagawean geus adan waktuna sholat teh keur lohor sakasana langsung elingan atos adan enggaknya kacai geura sholat tuh muhun neng mangga neng nya kade nengna teh halangan pan henteu tuh alhamdulillah ketika geus boga budak teh urang teh bakal nitah aja bener ngeunaheun lain nih jadi nitahna teh mah kanyaan lain ieu mah nitah ka budak yang geus salat ai manehna nyepeng HP keneh main TikTok naon kan gitu teh para boy ya bener deh kesel tuh dan lamun heueuh itu urang dititahnya ku indungnya ari indungnya nyepeng HP kene nyepeng remote kene padahal mah kudu dicontohan langsung dan geura kacai bari jeung hayu urang kacai lamun teu bisa wudu pangajarkeun wuduna engke teh aya sok bersihan terang wudu kabudak bu bu kudu nama di barengan budak cenah nah iya kadang-kadang awewe sok jadi alasan da abi mah ujuk kedatangan ujuk kada sebat nya ujuk be jadi si naonnya ngaranna teh nya kitu teh naon
men terus naon deui lamun cek urang ieu naon si brewok tak geuting nya bisik gitu tah kudu dicontohan anger najan teu bisa sholat ke teu ngalaksanakeun sholat oke anger urang api-api kacai asup ka kamar ringkep 10 menit wae mah kayak budak teh pasti nyangka oh nyanya si mama oge sholat pas muka teh langsung nanyakeun geus 10 menit atau 5 menit gacangna nya 10 menit dan atau sholat atas mah tuh alhamdulillah pan meureun teh enak gitu teh terus teh alhamdulillah kayak iman ieu udah aya kana udah aya hadieu eta saha we nu mana we lain tukeun moal di kumaha ka dieu ka dieu sa ieu kuit euy moal di naon ka dieu eta ieu kieu tuh jawab tidinya we jawab tidinya sok ngaraos teh masuk ngaraos ieu ningali kieu ieu di pasantren atau tapi di pengajian biasa di lembur berarti oh santri kalon kalau aja kuenya diajar naon wae atau di sekolah diajar naon wae itu nanyakeun ari rukun iman aya sabaraha hiji hah sabaraha hiji teh jelas ka dieu hei budak nu mana we pada kadia hei kudu wani atuh kudu wani eta lieur we ieu jang kadia keun wae jang sok diajar kadia bade mah buru kadia buru iya di buruhan nyaan ieu mah anu daek di buruhan bener sok aya 100.000 ya beneran buru aya jak kotak bade mah sok nu daek ieu mah di budak kene ulah kolot ah kolot mah dah ayo sok bener tapi baik kita kolot oge lah atawa nu geus dewasa we saeutik adieu tuh dipegar tuh naon ulah cik ka dieu baik ka dieu ieu mah ka dieu banyak tampil bisa ka dieu mai moal ka dieu moal cing sok di dieu sok di dieu Pak Kiai sok di sini di dieu heula di dieu coba rok cicing dan mai cicing di rok dia saya ngaran Sandi oh Sandi sabaraha Sandi nak Sandi urang mana ya Sandi Batu Balai teh di dia kene oh saya kene ya Batu Balai tadi yang ditanyakeun ayeuna masih sekolah atau terus sekolah keluar oh tahun keun bae cicing heula mah kajong gompur segala cicing ngajoni sate oh Sandi aing jadi salah Sandi tadi yang ditanyakeun ieu mah domeh lain kunaon ieu dadasarna kudu make dadasar iman nya rumah tangga teh kudu make dadasar iman teh bae
Ayeuna umur sabaraha? 20. Terus buka kabogoh can. Seueur. Parah maneh euy. Keur bae cenah naon. Artina tapi kudu dipilih. Artinya kudu dipilih teh artinya kieu. Tapi ulah ngacak yang ada awewe teh. Lain jangan dinyiri ya. Jangan disakiti ya. Hah? Harus dikasihani, harus dicintai. Itu tingali lain kurang naon kena berbuah cinta mah bener-bener tina cinta mah berbuah satu kebaikan bener. Model ayeuna ieu insyaallah urang doakeun aya tina cinta mah keun bae jadi boga kaboga teh loba keun bae keun bae entek tapi kieu urang nanyakeun ieu pertanyaan anak boga kabogoh loba aya nu bogoheun loba teu aya sarua itu mah tuh keun bae mudah-mudahan isu paketo aya nu bogoheun atawa nu nyaaheun leuwih tapi kade tanyaan mode ayeuna anu nyaaheun ka urang ulah dipikanya ngaleuwihan urang nyaahna ka indung bener kade sok loba nu poho ya keur baheula mah keur masuk itu di sok sesekta ka indung bapa naudzubillahi min daliknya tah geus rumah tangga poho deui lalaki kade lalaki mah satungtung hirup satungtung jagjag satungtung aya moal pegat nu ngaranna ngabdina kanggo jadi indung jeung bapa beda jeung awewe ari awewe mah jika geus ngucapkeun janji ijab qabul narima dihareupeun saksi-saksi dihareupeun ieu geus diperintah ku lalakina mah pindah tanggung jawabna ngabdina jadi kasalaki beda taneng tak kade isuk pageto mah jeung hampura deui ka mama ka indung-indung lain hartina bakal poho kalau jadi indung tapi justru ngalirna pahala jeung sagala rupana kahadea teh ari awewe mah ku cara ngabdi ka salaki cing inget ulah dihahalang ngan pamajikan oke kade ulah ngahahalang lamun isuk pageto barang bere kanu jadi indung jeung bapa ulah nepi ka tawe saurang aya aurakeun heula teu meunang dosa hukumna lamun ngahalangan ka nyaah salaki kanu jadi indung bapana kena ka tapi kudu make tetep badamian nu hade komunikasi nu hade ku nyaah jeung nyaah make aturan sadalu doa cicingnya da urang mah lain kunaon aya mamatahan itu sakalinya ieu mah urang ieu mah bekal kanu acan ke dari geus mah teh supake tong oh nya bakal kanyahoan jeung nu geus oge kadang-kala nu senior ieu senior mungkin ya salila ieu sok poho nya Pak Bu poho lalaki poho ka ibu jeung bapak awewe poho ngabdi ka salakina poho kana tugas intina mah tah mudah-mudahan ti poe ieu mah
saeutik kurang rautan bisi sabab naon kadenya wasari'u tuh bersegeralah wasari'u ila magfirati tuh jadi bersegera teh menangkeun pangampurana mir rabbikum pangeran anjeun wajana jeung surgana tuh bersegera lain dingkengke bisi ukur engkewe sabab naon ade hirup katungkul ku pati maot teu nyaho dimangsa bisi urang can nyieun kahadean kaburu urang dicokot kudu bogana da urang ngan ukur diinjeungkeun awak teh ya mumpung ayeuna keur payu sok pilih salah sahiji lain kikituan we teh kasep mumpung kasep keneh supaya itu mah geus lemong riweuh mengpur boga kuat keneh boga kakuatan tuh jadi kadinya gitu bahasan tapi alhamdulillahnya eta ge hiji ilmu mudah-mudahan supaya jadi pegangan aya anu ditanyakeun teh ai baheula sakola di mana teh SD lain keluar terakhir di mana MTS berarti MTS setingkat SMP oh jadi ke SMA nyatek ke SMA ninga ngan meureun mah baheula lain baheula ada kudu nama di ayeuna ge kaki wali kudu namanya apa cik hayang nyaho hari rukun iman aya sabaraha hiji iman ka apa iman Allah nah kala sok sing tenang sing mati aku pun iman jeung poho sabab ayeuna kadang kala sok cukup ku teori dan bae da geus baheula SD urang mah heueuh lamun nya SD oge diajar kuduna mah aya nu kieu mah kuduna teh manfaat pika iraha oge nya sok urang sabab kewajiban manusia teh di dunia teh nyaeta diajar ayeuna urang diajar diajar ada pokoknya tak urang diajar nginget-nginget deui sok nu kahiji iman ka dua tilu iman ka kitab oh bener opat iman ka Rasulullah bener kalima iman ka iman ka poe akhir genep ka naon pasten hade pasten goreng sekali deui sok cita ka satu buah isi paket jadi ajengan ku masih doakeun ya doakeun sok tongkeupeur cici rukun iman aya sabaraha nu kahiji iman ka Allah malaikat nu benar atuh ye jelema nu dihareupeun teh ngadoakeun teh ngadoakeun lamun urang mun diaminkeun isu paketo ditakdirkeun jadi ajengan ya maknya salawati pokoknya mana ya genapnya banyak rek itu pan teu meureun tembongkeun laki-lakianmu
sok hiji iman ka Allah, malaikat, kitabna Allah, Rasul, poe akhir, papasten HD, papasten goreng. tuh kurang yakin kalau bener ieu bener yakin pisan yakin teu aya nu poho henteu kurangan Pak punten Pak Yus pernah teu kurangan dina genep jadi kurangan sabaraha kita kepercayaan atau keimanan urang secara teori itu tapi secara bukti punten urang inget deui ke zaman urang pasti nu kolot pasti nu ngora keur bengal ieu teh jadi ngurangan hiji setengah keimanan jadi 4,5 bisi ya mah bisi ieu sama soal ngalilir demi Allah tah di antara sakian jelema ieu di dieu pasti aya nu ngalaman kieu ya sok we haiji iman ka Allah iman kadua iman ka malaikat katilu iman ka kitabna Allah opat iman ka Rasul Allah iman tah palbah nu ieu loba jelema nu poho ngucapkeun sateh kumaha sateh maneh teh kumaha kana mun sateh kaburu kiamat mikiran ting kiamat so bener teh aya nu kitu aya termasuk si Okan oge bener teh Bu tah mudah-mudahan urang masih yakin aku yakin yang kiamat teh bakal aya sabab eta barang-barang kagungan Allah bener tuh janjina Allah buka genep naon serempak iman kana papasten jeung buka jadian setengah ini terus deh, punten, cenah, jadi setengah, ingat-ingat deh, sabab manusia kabeh geus kaliniku hawa nafsu, nu dipikahayang ngan ukur papasten hade, itu goreng kemana tuh? Nepi ka kukurilingan, nepi ka musrik maneh. Naudzubillah min dzalik sok muntahnya urang dieu mah nepi ka aya kukurilingan ka mana ka dukun ka kieu keun ka kiai mah ka ustad nanyakeun minta doana keur nyinglar papasten goreng keur nyinglar saulah rugi we punten cenah manawi aya doa kangge naon kangge ngalariskeun ieu dagangan leres teh aya nu punten we abdi pambangkrutkeun aya teh teu nu cilakana teh mentana teh dudukun komo bari jeung sare dina astagfirullah di kuburan ari jaroh mah teu nanaon jaroh mah teu nanaon tujuan ngan ieu mah teuing kuburan nanaon mata caringan nu gede lebih ka menta nu pentana teh geraheun ku sababahayan isupan barang beuli atau barang beulina yang payu geus barang beulina payu teh nu di pentana teh lain kasar
Wah. Bekan nuwa. Pangi jeung nu goreng. Dina tangkat saringi teh heuh. Kadenge we nu jahil. Oh, minta nomor saya tahu. Tulis di tatana, di daun. Mungkin. Nuhun mbak, nuhun pasian anak hawan. Itu memeriksa ngire. Balik pas jeung ningali di. Sesungguhnya, ya Allah. Ketika segala rupa di ayah-ayah aing mah tak mending keneh di batang kitu mah mending keneh gawe nu bener gawe nu hade sabab lain kunaon si ohang kitu kulilingan ieu kamari salamat gawe na bener mah salamat segala rupa teh ku kaimanan salamat gawe na bener salamat bener asli menang sagarupana komo bajak barengan ku ikhlas nah insyaallah diatur ikhlas amari si orang mangung atau heueuh nguriling kemana ka Ciamis aya nu megat di Tasik dipegat di naon kana teh lain dipegang nanti diperiksa polisi. Razia. Nah razia, dirazia mana sih ya? Akan ya. Kelar. Ya asli lain mau bohongan orang mah. Ya. Nah, kade, wah, ayo ngajajanan sini. Benawan teh aya nu ngarazia di Tasik aya nu ngarazia salamat sabab naon urang ge bener digawena buka bagasi lupa da anu setetes naos di ditu ngaos mana cuma mana buktina tuh tinggal tutup di tukang teh heuh da tinggal itu tukang teh beas 2 karung. Wah, bakakak saya di nadus teh Indomie sagarupa asli bener atuh jauh wah pais gulanya eta mah bener aya kabawa eta mah polisi langsung cek tuh itu lain gunanya polisi titik aman alhamdulillah datang kayu matapan alhamdulillah dari bau dan pemajikan nya pas naot mut naot tak beas 2 karung tuh kakak tuh gurame tuh itu juga kan sendiri pemajikan isi mah jadi dia iya mah nggak dipanain pasti aja memajikan bakal memajikan yang ngilu mentak ngilu ke beneran bisa percaya beneran ya itu we nggak tak bisi ya mau soalnya biasa di itu biasa aku dia aduh gue tetap mobil jadinya ada aja raputin wah ada kayak dia nih nya singar nya mana tadi oh iya tuh raya ya belum jadi ampun raya da eta mah heureuy nya ngan lah heureuy nya heureuy da ngomong heureuy atuh eta piraku dengan piraku teu kasiliran gitu lain guna naon kadangkala urang sok poho sok kalawanjonan tu hirup
di dunia marukana bener bakal salilana ya. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Rek ira, ayo, rek kolot, rek budak, rek mungora, ini aki-aki jeung sangarum padal. Ieu teh bakal maot. Ngan maot eta sakadang maot. Teu nyaho. Datangna teuing iraha. Ku tadina sok gejerewekan ka salaki kade. Tobat di ayeuna. Bapak oge kade, Pak. Anu tarina leha-leha, tarang ngabenerkeun, tarang ngadidik anak pamajikan kade. Bisi kaburu mah sabab umur mah teu nyaho. Asli abah tah anu tos kieu punten nya Pak, abah tos karemong siga kieu punten leuwih beruntung keneh abah nu geus kieu sabab naon untung pernah ngalaman ngora. Cipun teh lain ngora kieu, nu ngora tah siga kieu ieu tah bakal ngalaman kolot. Gede, can pasti Bu, can pasti. Apa tadi dijelaskan bahwa ide maut pentingnya waktu. Buah kering dodoho, ayo tuh ulah tadi dodoho itu kumaha ka maut teh, kumaha ka maut. Bener tuh, pada kudu asikeun, beas dan kenapa beas aku masih? Lain kurang naon. Si Ohang ngomong ana gogorokan bahwa si Ohang teh balik di dieu mah. Ulah. Teu bisa, ai kahayang mah ulah. Kahayang ulah, mah kahayang urang. Ngan urang ieu usaha. Kabeh oge. Kabeh ge keur dianjangkeun. Da urang mah hirup bakal langgeng mah di ditu. Bener teh. Ngan urang meureun kudu boga bebekalan ti dieu. Lain bawaeun deui. Sabab kudu dianterkeun ti ayeuna. Dianterkeun ti ayeuna. Sakala lupa kahadean, amal soleh teh kudu dianterkeun ti ayeuna. Engke urang bakal disambut. Bener deh. Ya terserah, eta mah aya nu teu nyaho, cenah bae ah. Teu nyaho cenah kitu mah ngawang. Hepek teh teuing. Anu rek robah henteu oge teh jadi masalah. Ngan inget hukum Allah wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Moal aya ganjaran sakitar upana oge. Angin hasil karya masing-masing. Nu melak cabe pasti panen cabe, nu melak bonteng pasti panen bonteng, nu melak hade pasti bakal panen hade, nu melak goreng pasti bakal panen anu goreng. Jadi nu makan nyiksa teh lain Allah lain hasil urang di dunia bakal kumaha kayak di ditu kumaha urang tong bororing ngobrolkeun masalah lah akhirat mana engke atuh ayeuna oge lamun urang teu ngakeul mun urang teu ngakal moal ngakeul bener teu lamun urang teu ngaji moal ngejo jeung lamun ngejo teu ngaji ngaco naon we nu dikejo beunang hasil naon we nu dikejo teh hasil waktu kali itu kali yuk bener tuh lu bahtur di hakanan ya intinya urang teh
sok bersegera kamu bilang paling henteu da ibu pun teh nyabunya urang teh ieu ayeuna teh geus rek yang hareupan Ramadan nya laras teu budak sakedap deui tah ngan kadang kala sok nyawe berlomba-lomba yang hareupan Ramadan ali geus beres Ramadan kali tuna balik deui we kitu deui rumahna iya itu ayo nama beres nama senang kuning hari jam Ramadan sok geuleuh nate nu persiapkeun naon gula minyak bari teuing di mana eta nu geuleuh nama nganyuk gula eta meunang nganyuk geuleuh nama beres Ramadan teh Allah ya Allah tagihan ka itu ka dieu amit-amit ulah da lain eta nu dipeta mah urang bisa ngarubah diri teu nahan hawa nafsu nyengker da moal bisa dileungitkeun hawa nafsu mah geus di dituna aya urang mah geus dibekelan yang kumaha cara ngokolakeun anak ieu hawa nafsu supaya jadi nafsu nu hade keur merangan kagorengan supaya timbul teh kahadean we kumaha cara anak meureungan urang nyeun kahadean ka batur insyaallah isu pake to oge urang bakal non meunangkeun kahadean tapi kade ulah terjelema eta diharapkeun anger we urang mah nuju langsung da Allah mah bakal nunjuk kahadean nu bakal dibikeun ka urang teh boa nunjuk mah ka batur ayeuna ieu utanya ayeuna Ciohang di dieu di titah ngahadiran ieu tempat ngomongkeun non yang mau kita ngomong kieu di dieu lain lamun ukur ngepika kahadean ieu teh dibales kuno hajat ngungkul peun weh teu kasana geus sia pokona urang mah sakitu urang mun teh kitu moal kitu sabab mun teu kitu teu kitu wae acan ieu bakal geus eueuhna tapi coba Allah mah henteu can naon datang si Ohang ka dieu panglih jeung saha jeung nu boga ieu sound system sa Mama Purnama alam ganu Mama Purnama ieu gimana tubuhku Ohang cenah ieu urang ieu nya di Bekasi cenah ieu nuju anu kana naon teh ieu mah keur bae urang nyaritakeun soranganna da babongan bieu pisan kadenge langsung cita merenang kumaha nya teh cenah urang bagi-bagi cenah atuh jeung ieu cenah jeung sona cenah sugana ti dieu tuh tulung rezeki teh lain ti memang di papada manusia kade papada manusia tapi lain anu ditem lain nu harita nu dibere pasti mere deui lain eta mah can tangtu bakati nu lain gitu ayeuna kieu lah punten nya ayeuna meureun alhamdulillah si Ohang teh matak di dieu tadi loba kekeun pasti dah itu mah nu penasaran ngumpul nya nu penasaran ningali si Ohang geus oh nya geus si Ohang teh kitu da bareng patut ini geus tapi nu ieu heudah eta mah geus wajar aya nu mikaresep teu anggang nu mikangewa loba nu mikangewa teu anggang nu mikaresep aya nu mikaresep oge ngan ukur sebatas oh heueuh si Ohang teh kitu
Geus penasaran nggak sok soal eta geus ini poho karena naon ieu teh acara teh kitu tingali kahadean saha ieu ai baheula pernah pun teh ieu nya lume si ohang teh dipikanya dipikawan ku sarerea loba nu dikanya mikaresep cek asana pernah kaalaman atau pernah kabayang tuh bakal papangi si ohang poe ieu? Hah? Saha nu ditah ka dieu? Hah? Nu hajat digerakkeun ku saha? Allah geus nuntunkeun cek wayahna poe anu tanggal saanu sia bakal dikasih ohang ka tempat ieu pan kitu beunang tarojo si orang tadi lu datang ieu boro-boro pikiran ananda pikiran teh jabaneng naon sok si aya ieu diuhan hah pemikiran aya nu mikir ieu punten nya ieu mah nu di dieu ai salain nu hajat nu di dieu mikiran teh jang mayar sound system purnama jang mayar ieu teu pana mayar ieu biasa teu ngajar berarti eta teh geus ditangtukeun sagala rupana dengan urang kudu diajar jeung ikhtiar kabeh kuncina aya dina duit. Terus tuh Pak kuncina dina duit duit non abong tukang keuangan duit teh artos padahal lain eta mah neng alasannya ti ayeuna supaya urang selamat insyaallah da urang kabeh hayang ngaranna hirup teh maka selamat dunia dan asal rumah tangga urang nyai khusus ka panganten ku duit nu mana hiji DUIT kudu sering-sering doa ya dibarengan ku usaha jadi ngadoa unggul ngadukuk teu usaha ngaben usaha wae teu dibarengan doa urang ngaben doa jeung usaha dibarengan ku iman jeung takwa insyaallah bakal lurus moal aya kagorengan nu dilakonan ku urang sabab urang hari iman jeung takwa teh urang yakin yen sagala rupa lengkah paripolah urang teh ucap tekad ucap lampah urang teh bakal diponcong ku Allah da sabab urang teh kabeh barang gada kagungan Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh insyaallah jadi moal aya kacurangan sanajan aya kacurangan tadi teh geuwat menta pangampurana Allah geuwat da urang mah boga iman jeung takwa mudah-mudahan si ohang poe ieu ngobrolkeun ieu sanajan sakasana bisa eta ka hati pesan si ohang bisa eta ka hati kade bisa jauh nanyakeun ka si ohang mah jauh si ohang teh jauh komo bajeng lempang mah jauh pisan kudu ka Sadawangi di dieu teh loba ajengan tanyakeun ka ajengan ka guru nya bisi kurang jelas ieu
nya lain di maka majelis unggal minggu rutinan unggal minggu saminggu sakali hari kapakna nu aya teh mun ditanya oge ku leres terus rutinan leres pak rutinan nuhun kumaha rutinan anak wae teh nyakit we sabab naon kadang-kadang sok teuing onnya padahal mah sapoin oge saeutik onnya ulah mun salaki ka awewe kan ka pamajikan teh ieu ka budak teh kudu kieu bis anu pembahasan teh nya saeutik robah insyaallah urang boga ngabobaan kulawargaan bakal insyaallah bakal babarengan engke di jannahna Allah di surgana Allah amin ya Allah ya rabbal maka deui si orang mahampura bisi si orang radanya nyahuana nya bisi yang si orang aya nu salah tadi oke bisi loba salah ngabatan benerna hampura tempat ya hampura pisan si orang atau bisi aya si orang cenah bisi sang disangka si orang cenah kawas nu bener we mamatahan batur hampura lain mamatahan si orang lain mamatahan waya di dieu da ieu mah si orang ngelingan si orang sorangan sahabat punten dina Al-Qur'an teu aya saayat sakalimat pikeun ngurus atawa ngatur hirup batur nu aya ge ngatur diri sorangan mata kudu mending ikro baca lain ukur dibaca ukur tapi dibuat itu dan saha itu mereka yang punya Pak punten sakali deui da si orang mah teu ukur kitu nu bisa poe ieu mangan sakur ngobrolkeun ka mana we nya loyokna alhamdulillah nu oke ka sandi gara-gara sali ngaguar jadi ka dieu tadina mah teu ka dieu itu guaran teh gara-gara sali jadi ngaguar kana hirup tapi balik deui tetep fastabiqu khairat berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan kurang pasarengan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.